tahlil semangga dihaturakan ngaluhan calik deui kangge acara salajengna nyaeta acara sambutan anu mana bade dilebetan ku sababaraha hiji. Anu pertama sambutan di atas nama ketua panitia penyelenggara ieu acara haul. Mangga waktu silarang tempat dihaturanan ka kersana Kang Ustad Dede Syihabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinan syukur langkung dipayun sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah kungalangkungan kudros sinareun irodahna tiasa nepangkeun ngempelkeun urang sadayana dina ieu acara. Mudah-mudahan ku kempelna urang sadaya di ieu wengi urang sadayana dan rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna shalawat sareng salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kersana pimpinan Pondok Pesantren Miftahun Najah anu ku peribados dipihormat, kersana aparatur pemerintahan Bapak Camat Kecamatan Sariwangi anu panginten jadi perjalanan anu ku peribados dipihormat, kersana Bapak Kepala Desa Linggasirna oge kersana pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, pimpinan Pondok Pesantren Kang Haji di Carewu, oke kersana ketua forum Pondok Pesantren anu sami-sami ku pribados dipihormat, oke para tokoh-tokoh terkemuka Kampung Cikadu, bapak-bapak RT, bapak-bapak tokoh-tokoh terkemuka kalebet ketua alumni anu sami-sami ku pribados dipihormat, oke hapunten anu tiasa kasebat anu tengirangan rasa hormat kesibari dihormat. Salit panginten para jamaah anu sami-sami hadir pribados di atas namina reng-rengan panitia ngawilujengkeun sumping ka sadayana warga baik warga masyarakat Kampung Cikadu oge warga-warga tatangi Kampung Cikadu anu ti desa luar desa Linggasirna ti Sukamanahna tanapi ti Sirna Sarina wilujeng sumping kasadayana pamudah-mudahan kempalna urang sadaya dina ieu wengi dina ieu acara senantiasa urang kenging ilmu anu mangpaat ti Allah Subhanahu wa taala. Panginten sakumaha tadi tos diuningakeun ku si Abdi dina waktos acara reunian salit perjalanan panitia dina raragi ngawal ieu acara tingawitan tadi siang diawali ku acara silaturahmi alumni kalebet panginten ayeuna acara haul kersana pendiri Pondok Pesantren Miftahun Najah oge kersana pimpinan Pondok Pesantren Miftahun Najah ieu teh panginten tiasa disebat di awal perjalanan panitia di kawitan di kaping 27 November di mana si Mabdi sinareng sadayana tokoh oge para aparatur pemerintahan Kampung Cikadu diulam ku kersana pimpinan Pondok Pesantren kanggo ngayakeun babadan tenang tadi ge tingawitan pesimis terus mulai optimis di akhir sangat-sangat dramatis di mana panginten tiasa disebatkeun hal-hal anu tidak terduga saat sana badai aya alhamdulillah tiasa aya
hal-hal anu sateuacsana teu kaemutkeun bakal aya, alhamdulillah tiasa aya. Eta panginten anu disebat dramatis. Tapi mung simabi ge sareng reg-rengan panitia hapunten kasadayana jamaah oge para tetamu undangan terutami keluarga besar pimpinan Kersana Ece teras keluarga besar almarhum pendiri pondok pesantren Kersana Kang Haji hapunten panginten simabi oge istilah nama mung sakieu kamampuhan mung seperti ini kemampuan janjaran panitia kanggo gelar ieu acara tangtosna oge seueur kakirangan tingawitan penyajian tempatna penyajian acarana kalebet penyajian konsumsina sakali deui nu hapunten kasadayana warga utamina keluarga besar pondok pesantren Miftahun Najah keluarga besar almarhum pendiri pondok pesantren Miftahun Najah. Mung alhamdulillah simabi sareng reg-rengan panitia kirang langkung 1 bulan panginten teras-terasan berkoordinasi sinareng baik sareng masyarakat kampung Cikadu sareng alumnus pondok pesantren Miftahun Najah oge sareng keluarga besar pondok pesantren Miftahun Najah. Alhamdulillah estuning di luar dugaan acara sapertos tiasa sapertos kieu upami dicerioskeun modal mah ti awal teh gaduh modal sarupiah-rupiah acan tapi alhamdulillah panginten berkat dukungan sadayana berkat dorongan sadayana numawi simnabi oge secara syariat suksesna panitia karena disukseskeun ku sadayana secara syariat berhasil na panitia karena diberhasilkan ku sadayana baik ku masyarakat sadayana masyarakat kampung Cikadu para alumnus pondok pesantren Miftahun Najah oge keluarga besar sinareng nusanesna hadirin panginten anu dipikeros kehormat ngalebetan sambutan di atas namina ketua panitia dicekapkeun dugi ka dieu bae hapunten kakirangan kalalangkungan bilih aya anu kirang sapagodo sareng manah dada sambutan anu kasuhun airul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turkeun nuhun ka Kersana ketua panitia salajengna sambutan di atas nami keluarga besar almarhum Kiai Haji Ibon Sobana sinareng atas nami keluarga besar Kiai Ajenganan Rohana anu bade dikapayankeun ku Kersana Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Salim waktu setelah tepat mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil lailatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramah pimpinan pesantren Miftahun Najah serta keluarga nu muslim abdi sangat dihormat para alim ulama wal juama alhamdulillah tengah-tengah orang sadaya hadir pimpinan pondok pesantren Al-Hamidiyah mudah-mudahan mantena saksanaos selak-selak kesibukan malah wangsul di Majalengka mudah-mudahan sempat hadir jadi barokah pikeun urang sadaya mudah-mudahan anjeunna selama dina kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketua FPP Kecamatan Sidawangi sekaligus pimpinan pesantren di Cilengah anu Gusti dihormat
Ketua DMI, aparatur pemerintahan setempat, bagi para al-mukarramun wal mukarramah anu lam yurkar asma'uhum, mudah-mudahan sadayana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tekakantun para alam uli, para alam alumni parantos hadir, ketua alumni oge para tokoh masyarakat hadirin anu sami-sami rawuh, mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuqarribul aqsa bilabdin munjaji wa tabsutul badla biwa'din munjaji. Simkuring asmana keluarga besar almarhum Kiai Haji Ibn Sobana sarang almarhum Kiai Naruhana daya kata nu pantes diungkapkan lintang ti hatur nuhun ka para panitia nu menu parantos diungkapkan atas terselenggana ieu acara. Pamudah-mudahan naon rupi jasa-jasa sadayana anu parantos ngawujudkeun ieu acara anu kacida megahna. Pamudah-mudahan Allah ngabales kalan balesan anu berlipat ganda. Simkuring asmana keluarga tetiasa ngabales anu setimpal mung nyanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sadayana pihak anu parantos terlibat, panitia, alumni, tokoh masyarakat, mudah-mudahan sadaya singkangkeun selaku murid guru urang sadaya, mudah-mudahan sing tepang jaga di poe kiamah wasilahna urang ta'lim jeung takrim ka para ulama, amin ya rabbal alamin. Wa may yalil mudhafa yati khalafa anhu fil irabi idza mahudifa. Saatosna pun lanceuk ngantunkeun alhamdulillah kepemimpinan pondok pesantren Miftahun Najah teu pegat kalawan dicepeng kupun lanceuk kersana euceuk. Pamudah-mudahan doakeun ti sadayana anjeunna dina ngemban amanah mimpin ieu pesantren. Pamudah-mudahan aya dina kasehatan, pamudah-mudahan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan sing teguh manahna, sabar manahna pikeun ngembankeun amanah khususna dina raraga ngabimbing umat kana jalan dina kasayan. Insyaallah sasanaos situasi statusna istri Tuti Alawiyah dina waktos pupus ramana nyaeta Abdullah Syafi'i anjeunna ditunjuk sebagai pimpinan pondok pesantren Syafi'iyah di Jakarta. Bahkan di Tasikmalaya anu malokeun guru pun lanceuk nyaeta euceuk Ibu Nunu Hasanah. Anjeunna seorang istri mimpin pesantren kalawan sukses. Pamudah-mudahan pun lanceuk dina mimpin ieu pesantren sos lawas jiwana istri, pamudah-mudahan ku Allah langkung majang, pamudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing kualan ieu pesantren ayeuna kamajengan, amin ya rabbal alamin. Sekaligus simkuring ngarespon sekaligus bahwa kepemimpinan pun lanceuk alhamdulillah palantos terbentuk, hatur nuhun ka sadayana. Yasba'u fil irabi asma'u wal natun wa taqin wa wadal. Pamudah-mudahan kuwasilana hawal ieu urang sadacing nuturkeun kana jejak almarhum dina terjuangna, minimal jadi naon naat pikeun alumni. Sok komo jadi badal mah ngan ulah jadi badal golat, beda jeung guru mah kakaler, murid mah kakidu. Sakit nu kapihatur wallahu yaqdi biha tawfirah li wa lahu wa lakum bi jarudarirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ke kersadakan haji di Carebu kangge sambutan anu salajengna eta di ketua forum pondok pesantren Sariwangi anu bade digapayunkeun ku kersana Syekhuna Al-Mukarram Kiai Ajengan Agus Ramdhani. Waktu sintereng tempat mangga dihaturana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wasabal fadilah, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kersana al mukarramah ibu nyai, istilahnya jantan ibu nyai, pimpinan pondok pesantren Miftahun Najah kersana Ece, sinareng keluarga besar pondok pesantren Miftahun Najah. Di atas nabi aparatur kepemerintahan dina waktu dia mangadi haturanan ka kersana Bapak Kuwu Desa Linggasirna waktu sira tempat mangadi haturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pengatur waktu penjajab acara anu kusim kuring di pihormat, oke pangarasa akang anu sami kusim kuring di pihormat, oke para ajengan di Cipancur, oke Cilenga, Cinaran di Citimun, Kalebat Panginten, Citimun, pondok pesantren, sanes pondok pesantren pondok sami sareng simkuring Miftahul Falah simkuring. Oke. Para tetamu undangan, oke para alumni anu sami kusimkuring di pihormat simkuring di atas nami pemerintah desa ngaraos bingah, oke ngaraos reueus buayana ieu acara ciri tawis bahwa Desa Linggasirna teh saroleh jalmina. Amin. Kalebet warga masyarakat Cikadu. Amin. Parantos tiasa sasarengan ngawujudkeun ieu acara anu sakitu ageungna oge gebiarna. Simkuring ngaturkeun nuhun ka panitia, meskipun tadi saur panitia keluh kesah, namun alhamdulillah ieu berkat kebersamaan warga masyarakat Kampung Cikadu sadayana. Simkuring di atas nami pemerintahan desa hapunten henteu tiasa ngabantos anu maksimal kumargi ayeuna teh sasi Desember, Januari, Februari, Maret teh di desa mah tara aya siltap. Jangan teu tiasa ngabantos karena ieu acara, namun simkuring ngiring ngaduakeun mudah-mudahan almarhum almarhumah mudah-mudahan ditempatkeun ku Allah di raudhatun min riyadil jannah. Oke, mudah-mudahan ieu pesantren diteraskeun ku pangresa Ece, upami numutkeun asnad mah simkuring panginten raka ka Ece teh. Mudah-mudahan simkuring ngaduakeun ieu pesantren oge sakola SMK, mudah-mudahan sing tamih-tamih majeng ku kepemimpinan Ece anu ayeuna panginten. Oke, mudah-mudahan sakola anu aya di Cikadu kalebet sakola SMP Pak Ud Albana, mudah-mudahan sing majeng kumargi majengna hiji desa teh ku ayana majengna pendidikan. Insyaallah ku pendidikan mah bakal warga masyarakat teh tumut patuh oge taat baik ke agama oge ke negara. Sakitu panginten sambutan ti simkuring hapunten dari aya carosan anu kirang berenah oge teu pas dina nyariosna. Hapunten anu kasuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
haturkeun nuhun ka kersana Paku anu parantos masih dengan sambutan dada al mukarramun para alim ulama hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah panitia penyelenggara dina waktu ayeuna dina kesempatan ieu anjeunna ngulem diantawisna hiji qori nasional Kiai Haji Furqanuddin, kaduana sepuh urang sadayana guru urang sadayana di Lersan Purbaratu Kiai Haji Amang Bade. Salajengna semangga urang sami kupingkeun lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an anu bade dikapayunkeun ku kersana Al-Mukarram Kiai Haji Furqanuddin. Waktu sidaran kahormatan mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك Tenang, tenang, Bang.